iya cai teh 5.000 botolna antap caina pijeun gentos komado 5.000 mungkin jadi 150. Nolol laleur asup kana cai nu dipiceun caina, lolol laleur asup kana madu nu dipiceun laleur. Nalika manusia geus jadi madu hampura dihina diledek dicaci da moal mangaruh. Dihina si eta teu mulia, disebut bodoh si eta ge teu pinter, disebut kedul si eta ge teu daek, dilaklak kasar dipitnah da si eta ge teu leceur. Mata hirup manusia jadi madu mah tong sok kasigeungan kudu ngewa keur naon ngaladengan jelema nu goreng hate saalus-alusna bapak kades saalus-alusna ieu acara disingeureupan ku jelema goreng hate tempo bibirna iya udah kitu teh mata mangga sekarang taruna ngayapkeun kikiran geus tong hayang kapake ku jelema da jelema mah aya nu kapake aya nu henteu saalus-alusna Pande Deddy Mulyadi anggar nu ngewalna bakal nyokelan ka gorengan. Bener pak? Bener. Bapak aing. Beren. Ya ada orang boga bapak ada. Saalus-alus na bapak kades nyeun program, hareupeun jelema nu kotor hate anggar moal kapake. Tah kadang-kadang awak ibu ge kudu sadar, hareupeun manusia mah 1.000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Hareupeun manusia mah 1.000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Bisi bapak hoyong terang saha makhlukna nu sok mapohokeun kaalusan sok leungit ku hiji kagorengan. Mun rek ditunjuk tah saha ieu tah kaum ibu-ibu 1.000 kaalusan salaki bisa leungit ku kagorengan sakalina salah. Ibu imah pageuh baju teu dar seubeuh komporong boga geulang aya raos gaduh caroge kitu raos hiji waktu kapangi keur ngabonceng awewe sejen bari dina WA sayang-sayangan ingat kana imah ingat kana kongkorong ingat ka anak ingat kana ali ingat kana pernikahan mamam 1.000 kahalusan salaki leungit ku hiji kagorengan pedah ngabonceng awewe sejen bari dina WA kapangi keur beget well pisan cik beunang begitu beunang ya mata hirup mah geus tong hayang kapake ku manusia deuk kapake mah ku Allah Ta'ala. Lamun bab kuncina hate geus kosong hampura ilmu teh ikro bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun ayat Allah nu berbeda hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna dua ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna pinter maca Quran teu bisa maca alam na ekonomi dina agama alus ngan ekonomi rada seuseut. Pinter maca alam tapi bodoh maca Quran dina ekonomi nam pesat maju ngan sombong bebengok Israel ngaran bengar ngan pake nindas Palestina bangsa urang bu hampura ya bangsa urang pinter maca Quran salah sahuruf jadi pasea ngan kurang pinter maca alam tah batur mah nempo reungit geus bisa nyiptakeun anti reungit disebut obat nyamuk tah ieu mah punten mareurian kadang-kadang anu jangar ku Bang Emok dileglok obat nyamuk bangsa batur mah datang ka laut tempo budah lautan dibawa ke museum lahirna jadi plastik pan ibu memeser plastik keur ongkek di jalan ya jadi bangsa urang teh karek pinter bangsa batur bagus pinter maca alam ngagali taneuh anu jero bijil emas Freeport ngagali taneuh anu jero bijil gas alam magma Pangalengan ngagali taneuh anu jero bijil tembaga timah tuh Bangka Belitung bangsa urang ngagali taneuh anu daef lol bolen atak dia ge urang teu nempo timah huy cilemu balikan 2 siki tarik tambang timah anu batur tambang tembaga anu batur tambang emas anu batur nu urang hiji tarik tambang otak 17 Agustus kokot jam rusak kok pinter maca Quran kan teu bisa maca alam akhirna dina agama alus ngan ekonomi rada seuseut pinter maca alam teu pinter maca Quran ekonomi pesat ngan sombong mata kerumat Islam kudu komplit Quran buka alam baca